Pak. Aduh. Pak. Aduh, kemana karep nyebrot teh? Sing bener Pak tuh. Aduh, aya naon atuh Jang? Sok heula diuk heula. Aya naon tarewas kieu Bapak keur ngopi teh. Hah? Iya, minta duit Pak. Duit? Aduh, ieu geus duit deui wae. Keur naon duit? Hayam gen teu beukieun. Ieu minta duit ka kolot. Butuh pan Pak tuh kerjaan. Jajan pan ku Bapak kamari dibere 1 juta setahun kamari. Maknya geus beak deui. Pantos lami tuh Pak. Oh, tos lami. Parasaan kamari dibere panan 5 juta. Nya kamanakeun? Tos lami pan sama Pak. Oh, gitu. Heug hayang sabaraha juta ku Bapak dibere? Ah, ulah loba-loba Pak. 100 juta we. Siap. Engke ku Bapak dibere ngajual heula ieu anak entok Bapak. Kumaha? Nya sok we. Sok. Tak harap kadinya ningali teh dah. Tadi ieu nya. Kadinya teh harap. Kamana? Ayah, Cil, dia. Namanya tuh. Si mana? Biasa. Oh, dia kalah tuh. Nya. Buru dia. Kata tadi ditanya aku. Istimewa. Nah, Turun pangan wae. pangan we. Misal, Iya, So, kerasa. Kata dia. Kayak naon? Pengajuan rokok sekurang. tak Warung kadinya. Era. Mau aku sekurang. Buat. Sekurang. Nya. iya karunya Terus kembali itu lumayan. tuh khawatir, Kembali itu lumayan. Gawe-gawe itu. khawatir tuh. Itu Pak. Heeh. Jailan heula kitu ku urang. Heeh. Ya, Iya, naon man. pan tadi ngewarang masa rokok ini. Mau rokok, lewin tabako. Pan eta rokok. Lain Iya bako ya. Nya teu itu. Benar man. Susah naon. Kita tidak di Wis tukerkeun enam tukerkeun deui we. Nya. Kalau lagi kita mengajukan rokok ada mau bako. Kunaon tuh budak ieu. Cuman beda tanya. Ini semua Mulai wani. Wah, dikit tuh karunya gitu. Jelema teh boga, hidungna ge. Kitu kuarkuin dengan duit. Tembae cuman oh gitu ya. karunya itu teh yang menitah mengajukan rokok nggak mau bako. Oh, sahan-sahan ya. Bae cuman karunya sebenarnya mah teh karunya salah itu orang mau minta mengajukan rokok. Ada baku. Ada bako. Oh, baik. Bae naon? Benar. Itu jadi nyenak rokok. Burung ngayuk ke. Buat ngayuk. Itu udah era ka warung lagi. Era goat ada orang dulu. Saya
Aing mau ka dieu deui. Aduh, aya naon atuh? Tuh, Pak, hampura, Pak. Aya naon ya? Bubraga berupan tok kolot keur sare. Emang teu nepo kolot keur sare? Nya hampura mah Pak da teuningan. Aya naon sok caritakeun ka Bapak? Aya naon? Jadi aya masalah. Sok caritakeun ka Bapak aya naon? Eta soal barudak kitu kieu lah. Oh, emang kunaon barudak? Babaturan maraneh kunaon? Nya rada karitu we, tutah tita kitu kieu tah kitu. Geus aya nama kieu nya ku Bapak di bejan, aya nama jug nyaba aya nama. Engke buktikeun ka barudak bahwa urang teh bakal sukses. Jug nyaba aya nama. Nya, Pak. Nya. Lamun aya naon telepon ka bapaknya. Ku Bapak ditransfer 3 juta. Cukup 3 juta? Keur ongkos? Nya cukup. Siap. Untuk sementara mah cukup. Geus isuk nyaba pokona sok aya nama beberes bawaan baju asupkeun kana kantong. Nya, Isuk ini nya nya. ku Bapak didoakeun sing sukses. Amin. Balik sing bawa motor anu alus. Amin. Buktikeun ka babaturannya nih. Nya. Nya. Pak, abi tadi mangkat. Oh, pada mangkat ayeuna. Nya. Tujung didoakeun ku Bapak sing hasil. Buktikeun ka barudak bahwa urang teh bakal sukses. Nya, Pak. Jom. Nya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sing hasil ku Bapak doakeun sing sukses buktikeun ka barudaknya sing menang mobil balik teh nya sing sukses pokona. Amin. Doakeun. Semestinya orang ngawanikeun keur ngarantau ka lembur batur, hirup di kota batur, anu tujuanna urang hayang ngabuktikeun ka jelema-jelema anu geus ngaledek urang, ngucilkeun urang, ngahina, ngacaci maki, jeung sajabana. Karena orang yakin tina balik eta pasti aya hikmahna. Urang ek ngabuktikeun ka hiji balad-balad urang ka urang sok karitu dibuktikeun semangat. Kasih ucil ke mananya, sila teramangi. Oh, saya 3 bulan banyak. Coba. Oh ya, turun kemana? Kemangi-mangi. Oh, kabar. Kemana? Sugan pundungnya. Kemarin pundungnya. Kadang saya 3 bulan dulu. Taramangi. Peda baheula di kitu teh terakhir di sawah. Katanya. Pasti dah ayeuna eueuh pundung ngerasa bersalah
ngerasa bersalah. Udah. Lebih yuk, Heh. suci lah ya. Juga suci. Tiga aja. Tiga. Ada mungkin. Kira tapi mirip euy. Ini tepukan aja. Mirip tidak atas kunci. Bangetna mirip nih. Tapi lempeng. Punten-punten deh. Agak lain, tapi di mana bos? Di mana lain? Berarti lain. Batu ada di mana? Kayak non ya. Kayak non. Di gelutan di sana. Wah,